Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Si Bujil karangan Ki Leuksa didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca nu katuna waktos dinten kamari teh bos amak lantaran asa direbut usaha. Kumaha tuh kan? Cek darasa. Kudu mikir heula. Lah kumanya? Dewek amak ya amak bisanya. Waingan ka dewek sajaraya nu ngajual. Unggul hiji-hijian. Mun kitu mah si Bujil pasti balik na burit. Urang pegat we urang tampiling mun perlu wadaran. Cek darasa manehna milu amak. Setuju lah keun kuring ge daek nyabokna mah lah. Ya gaduh ga ayeuna pegat. Dewek nu laporan ayeuna pisan. Jam sabaraha oge didagoan. Bisi rek dalahan heula meuli we yeuh. Ya duit aya ya. Saur mikeun duit 5.000 salamar kudarsa di Tampanan. Nun kan, tapi sabaraha urang nu kudah ka ditu. Kumaha kaperluanna we lah. Sabaraha urang musuhna mide. Sabaraha urang kira-kirana. Duaan kan si Bujil jeung Mang Ujer. Wah, si Ujer anu sok ka dia euy. Muhun eta. Urang ajar. Ye gaduh opacan ini 3 lawan 2. Kade ulah tepi kagagal. Jendeng leceh lah pokoknya musuh kajar. Sabab ari bandarna kajar mah engke nu ngajualna bakal ngaleuteuy ka dieu. Ngan kade sing rikip. Ulah tepi ka wajar. Mangga kan. Beral opatan miang dipingpin ku Darsa anu awakna dedeg sembada. Sahmidi jadi panuduh jalan. Darsa jeung Suhawi katut muin nuturkeun paneuri. Bos melong bari ngajanteng renghap narik napas jero. Kapaksa usaha teh kudu kitu. Bongan langganan manehna direbut. Bus ka kamar gek diuk satengah mebeutkeun maneh. Beurang kaganti ku peuting jalan-jalan poek saware. Anu kacaangan ku lampu ngebrak, nu kapiningan ku kakayon mah poek merdong. Harita Darsa jeung kanca-kancana geus siaga di hiji tempat anu dikira-kira bakal diliwatan ku si Bujil jeung Mang Ujer. Darsa percaya Sahmidi leuwih hafal kana urusan jalan. Atuh sanggeus jarajan teh terus caricing di dinya dari yuk kalayan tenang. Moal kaburu ka jero Midi. Moal pasti di jalan keneh ye jeung deui balikna mah moal kana mobil pasti leumpang. Sarta bakal mawa duit hasil ngajual barang. Jadi mun bisa ngarubuhkeun teh mah bakal meunang 2 kauntungan. Tema Sahmidi manehna cenghar ayeuna mah sabab beuteung seubeuh jeung boga bala deui. Naon nu dua teh? Kahiji usaha si Bujil bakal bangkrut. Anu satu leugina tukang mulung bakal ngajual deh kadunungan urang. Kaduana peuting ieu bakal meunang duit gede. Duitna mah tong dibikeun kadunungan, urang bagi opat we. Cek Sahmidi ngatur. Pinter kana urusan duit mah. Ada gitu ke euy. Muga-muga sing hasil. Cek Darsa bari seuri. Inu numpang duaan tuh.
Suhawi ngahuit bari napalakeun curug kana bibirna. Jep nu duaan de jempe panon melong kanu duaan. Kaayaan didinya rada jempling. Ukur sakali-kalieun aya motor ngaliwat. Terus ramah jempe deui nu ulin ge langka kadinya mah. Sabab eueuh pikaresepeun. Malah mah kalah mata keung. Sieun aya begal. Tapi harita aya anu lempang duaan lalaki wungkul. Saurang ora keneh nu saurang deui mah geus kolot. Teu aya kasieun da memang na urang dinya. Taya lian iwati si Bujil jeung Mang Ujer anu kakara balik tas iang. Nah, mandi jempling kieu Mang. Cek si Bujil. Ana da ngabeuting ge kieu dieu mah. Teu aneh da geus biasa jang. Lain pirasat kuring mah lain kitu. Ya perasaan sejen Mang. Atuh hebat ujang mah geus boga ilmu pirasat atuh kitu mah nya. Nah, ada sararea ge boga pirasat mah tuh. Ngan aya anu ngarti aya nu henteu. Nu penting mah urang kudu waspada ulah kana aman jeung geus tuman. Bahaya mah tara bebeja heula Mang. Hiji-hijina cara urangna kudu waspada. Nya bener. Mangge rada melang ieu. Engke deui lah. Lamun rek iang ulah buri teuing ieu. Bisi kawiasa ayeuna poekeun. Ceuk Mang Ujer manehna ge boga rasa keueung. Sabab mawa duit rada badag. Hasil ngajual barang. Tapi da geus deukeut Mang, tenang we lah. Si Bujil ngupahan maneh. Bari terus lempang kalayan tenang. Nya harita Darsa jeung baladna geus taki-taki. Silih harewos ngatur siasat. Geus dibagi. Darsa jeung Sahmidi rek newak si Bujil, Suhawi jeung Muin rek newak Mang Ujer. Beuki deukeut beuki sidik Sahmidi atohin. Lantaran bener pisan nu duaan teh jelema anu keur ditungguan. Barang lar kahareupeunana Darsa luncat mieulan. Cilung. Baturna nuturkeun langsung narajang ka si Bujil jeung ka Mang Ujer. Aduh banting rarenyag si Bujil teh jeung Mang Ujer teh keur maeukeur geus curiga tita tadi keneh. Ari ayeuna aya nu jelung-jeleng kontan duanana meta masang kuda-kuda. Bangsat sia. Rek naon sia? Cek si Bujil bari mundur salengkah. Hareupeunana geus siaga 2 jalma. Rek nangkep manehna. Mang Ujer ge sarua geus disanghareupan kuduaan. Tadi nama dibongohan, tapi Mang Ujer rancingeus. Atuh teu kabeunangan da kaburu siaga. Bujil, eueuh jalan pikeun lawas sia. Leuwih hade seurah bongkokan ka aing. Lamun sia nyerah pasti selamat. Tapi lamun ngalawan tan wane bakal dipodaran ku aing. Cek Darsa bari mureleng ka si Bujil. Pikeun aing mah eueuh basa nyerah deuleu. Eueuh ti dituna panjang urusanna jeung aing. Cadu lamun kudu taluk. Maju ari aya kabani. Rek naon sia? Teh mah si Bujil bari ngagupayan. Bangsat, sombong sia. Darsa amak sebuk. Ngayunkeun peurupna rek ngagedor careham si Bujil. Tapi si Bujil nu geus siaga sakilat metakeun leungeun kenca. Nu maksudna nepak peurup musuh anu ngabalesur. Hiu pak keleong peurup Darsa ka sisi. Si Bujil sakilat ngajejek tuur Darsa. Jekuk kaleong kubrag namru sakaligus. Bangsat. Sahmidi amek. Seak manehna ge narajang.
Pereup meninga hiung reka gejrot kana irung si bujil. Tapi si bujil teu gugup, awakna dengdek ka katuhu. Leungeun kenca ngabesot ka gigir miceun panarajang musuh. Blos! Pereup Sahmidi nyoledat ka gigir. Ari si bujil mindahkeun suku katuhu ka hareup. Nganteur pereup katuhu kana angen Sahmidi. Hiu! Jengkung, jengkang, blak, Sahmidi nangkarak bengkang. Warejat, Darsa udang deui, rengkenek masang kuda-kuda. Panonna meureleng ka si bujil nu tetela geus ayaan. Elmu silat ti Mang Dasma geus napel. Maju sia. Si bujil ngoak mapanas hate musuh. Atu Darsa teh kekerot bakat ku amek. Kulantaran geus kapancing amarah. Nah, Darsa geus teu bisa ngadalikeun nafsu. Nah, tadi geus puguh eleh. Da salah ngasupkeun panarajang. Ayeuna teh gagabah deui bae. Seak ngayunkeun suku katuhu mani nyobuk rek ngajejek dada si bujil. Nyapuguh keur si bujil mah mabarieun pisan. Suku kenca maju salengkah, leungeun katuhu nyangkeh suku musuh. Kak beunang sakilat leungeun kenca nampak tetepokan Darsa. Hiup blak. Kebru Darsa namru tisusut. Tarangna jantowor kana batu. Aduh. Aduh. Darsa humargung. Teu bisa ngalawan deui, tapi korejat hudang terus mundur. Sahmidi rewas. Manehna geus teu aya wawanen, kalah unur-unuran bari jeung Ratu Jajantung. Tadina hayang nangkep si bujil teh kalah manehna anu namru angen seueur tapak pereup. Ha, dasar hayam lisung miuni hayam kabiri sia euy. Cek si bujil. Darsa jeung Sahmidi kapok eueuh nu wanieun maju. Bareng jeung derna si bujil tadi, Mang Ujer ge sarua dihurup ku dua. Tapi Mang Ujer teu gugup. Najan kabisana karek saeutik, tapi dibere hate tenang mah teu burung untung. Harita teh Suhawi nu rada sombongan sakilat nonyok kana beungeut Mang Ujer. Tapi Mang Ujer ditewak ti gigir atuh. Ditewak ti gigir, dibetot ka handap. Saterusna leungeun kenca dipake ngetig pepeuteuyan Suhawi atungan sageprakan. Suhawi mah langsung namru. Bangsat, urang ajar. Rasakeun ieu setan. Moin nafsu. Seak najong nu dituju iga burung Mang Ujer. Tapi Mang Ujer tenang. Sakilat metakeun pigeulang leungeun. Dipake ngabendung bincurang musuh. Yuk geduk. Muin, samuin lebih ke bogoakan atuh. Bincurangna asa potong. Bru namru terus gegerungan. Mang Ujer ngahegak bakat ku capek. Jantungna jadi ratug tutunggulan. Urang ajar sia ngabongohan ka aing. Cek Mang Ujer bari nyusut kesang. Harita opatanana geus nambu. Wawanen ngadadak sirna. Eueuh nu wani maju deui. Darsa oge jadi gegedugna. Sieun nyawa kitu mah atuh. Gero ngabejaan ka baturna. Lompat euy, lompat. Cenah kitu nanti bari ngorejat terus kabur.
Sahmi dinuturkeun Suhawi jeung Muin maksakeun ting soloyong kawas anu salaton. Ujer, ayo udag-udag, cek Mang Ujer. Kudu mang lah, dan bae antep. Bisi mancing bahaya ke urang. Lamun teu mawa duit mah kajeun. Masa bara rugi pan ieu mah. Mawa duit batur atuh. Cek si bujil manehna mah tetep ayem. Nya, ayo tuh balik. Beral. Dua nana mulang lempang gancang. Hayang buru-buru tepi. Nya akhirna blus ka tempat pamatuhanana. Buru-buru nepungan Mang Dasma. Nuker ngadapang bari dipencetan kuduaan. Nenyo si bujil datang. Rob anak buahna kumpul. Nah penting-ting Kang. Ijon bari neuteub. Alah, aya gogoda saeutik euy. Kahiji di ditu na loba barang nurunkeun nunggu giliran. Kaduana bieu aya begal megat. Abo keur usum begal. Kade nama sing waspada ieu mah ieu. Loba diberitakeun dina radio, diberitakeun dina televisi. Sugane mah bakal ngurangan begal teh kalah kanamahan. Jelema teh garelo eueuh kasieun gitu. Aduh, ngabegal teh di mana-mana. Ka tempat runtah wae dibegal. Nyaan jelema ieu. Jigana ieu teh akibat ekonomi teu baleg. Kesenjangan ieu. Jadi kieu ieu. Coba eta ka tempat neangan runtah ge. Nepi ka aya begal. Keur usum eta begal teh. Majarkeun teh asup kana televisi teh resep cenah. Jadi bintang begal gitu. Kadang tong diberitakeun lah pupujieun teh. Tapi komentar Mang Barna gitu lah. Komentar sanes komentar Pangarang intermezzo lah. Mohon harusnya mitranya. Mohon sakitu eta dina televisi disorot mah diuar-uar mah. Teras aparat kepolisian ngayakeun kesiapan kangge nyegah eta begal teh kumaha. Kalah di talung ti kumaha teh polisi teh siap bakal kieu. Ngabegal teh urang pindah ka dieu mah jalurna. Jadi ngalobaan begal teh. Kede mah pa polisi tong seueur saur lah. Tewak karawak kowe. Mun gaduh teori mah tong diberitakeun dina televisi. Kalah dipelajari tah ku para begalna. Pohara. Mohon tong eta wartawan mun hoyong terang wae atuh. Mohon dikorek we kumaha pencegahanana. Kumaha cara menanggulangina. Tong dikorek eta nah atuh. Mun teorina dibejakeun. Setelah ngebejaan bulu tuur. Alah pohara. Alah kanamahan begal teh. Di mana-mana aya. Eta mah komentar cek Mang Bar. Nah, sana saur Pangarang. Ieu mah apresiasi we ti Mang Bar. Alah, mana tadi teh? Aduana biaya begal megat euy. Untung bisa dirubuhkeun. Ngan teu kacerek kaburu lalumpat. Cek si bujil, aduh sararea reuwas. Mang Dasma ge ngorejat hudang. Lancir. Aya begal opatan, Mang. Ngan anehna kuring mah teu wawuh ka maranehna. Ari maranehna mah nyahoun ka ngaran kuring. Lu bener euy. Bener, nya Mang. Cek bujil ka Mang Ujer. Bener Kang, bener. Mang Ujer ngabenerkeun. Waduh. Cilaga, kumaha di duit? Mang Dasma beuki reuwas. Salamet duit mah yeuh. Cek si bujil, bro, duit 100 ditamrukeun, hareupeun riungan. Sarerea tinggal renghap narik napas. Sabab lugina ari nenyo duit salamet mah. Syukur alhamdulillah hari duit salamet mah euy, tapi eta
Nukumawani ngabega sahanya. Nah makanya ho kana ngaran maneh, Jil. Teuing teu kapikir. Mun kitu mah pasti nu kungsi wawuh jeung urang ye. Sing ingat pan aya balad anu kabur teh anu misahkeun diri tina perkumpulan. Sarunya ho si Samidi eta teh. Wah nya. Duh, bahaya ye. Bisa jadi cucuk jero daging. Usaha urang bakal diancam bahaya. Cek Mang Dasma bangun hariwang. Halah mun kanyahoan guguring mah ditewak si Samidi teh. Alungkeun ka Cikapunung. Tuman cek kuasa. Malah nu sejen gereang sarua amakeun ka Samidi lamun teh mah nya eta teh si Samidi. Gas. Kan urang pikiran deui teh ayeuna urang ngabagikeun duit. Wayahna capek keneh oge. Jil. Bagikeun ayeuna ye. Sabab belang ari digunukeun gitu mah. Mang asok catatan buka atuh, Jer. Siap, Jil. Atuh geus kitu mah terus ngabagikeun duit sakumaha biasana. Teu ribut, teu paciweuh. Lantaran disebutan hiji-hiji. Ngantri da make aturan puguh hitunganana. Tapi kawanci sareureuh kolot kakara beres. Barudak jeung awewe mah terus arasup ka imahna masing-masing. Ngan lalakina diriungkeun heula tumali jeung kajadian tadi. Dulur-dulur kade sing waspada. Sabab detela si Samidi teh terus-terusan ngarongrong ka urang sararea. Pangna nuding ka si Samidi teu aya deui anu wawuh kana ngaran si Bujil. Iwati manehna. Takulantaran kitu di mana engke arusaha kade sing telik sing awas panon. Mun manggihan si Samidi tangkep bawa ka dieu. Satuju Mang, da bener lah. Si Samidi teh bakal cecep ka Bujil lantaran kungsi ditalian dina pilar teh apaan. Jeung loba deui sababna. Ayeuna mah kadewe sing waspada. Ulah tenang-tenang sabab urang boga musuh. Komo ayeuna geus kanyahoan. Si Samidi boga balad. Cek Mang Dasma. Sarerea ngabanungan. Da memang perlu ngajaga keamanan teh. Samidi kudu jadi perhatian. Bisi ngarugikeun ka maranehna. Si Bujil ngahulang mikir. Ngabayangkeun mangsa-mangsa nu geus kaliwat. Basa mimiti tepung jeung Samidi. Geus rengse babadamian. Kakara arasup ka imahna. Goledag ngagoler malah terus nama sarare tibra. Ngan si Bujil anu hese sare teh lantaran inget bae kana kajadian tadi. Berasare Jil. Hese Mang lah. Nopatan ngalangkang wae dina pikiran ye. Kuring teh hanya lu lamun ngagugu maka Mang Ujer. Jiga nakatangkep tah si wawalek teh. Ari kieu mah jadi pikiran bisi isuk jaga ningge tuh datang deui ye. Lah, tong sieun da urang mah teu salah. Mun kapaksa kudu gelut mah nya gelutan we. Isukan diajar deui silat sing bener. Ngajaga diri teh perlu. Heueuh lah, malah KBG kudu dilatih deui Mang. Keun. Isukan urang ngamimitian deui. Geus kitu mah si Bujil ngagoler reupeureum.
nya lila-lila mah datang sakadang dunuh reup sare tibra di komplek eta jempling teu aya sora naon-naon cag urang tunda heula kacaturkeun Sahmidi jeung kanca-kancana harita teh tingkoloyong kawas anu salaton najan boga kanyeri ge maksakeun lumpat sabab rumasa taya kawani Darsa oge nu awakna gede luhur harita mah teu bisaeun hojah kalah lumpat pangheulana sanggeus rada jauh jeung sidik eueuh nu ngudag reg Darsa eureun malik heula ka tukang brek diuk setengah mebeutkeun maneh baturna nurutan bruk-brek dariuk ting rarahuh bakatku capek Muin muringis bincurang na nyeri tapak paneungeul Mang Ujer nyadol teh jago wungkul euy cek Muin bari ngurutan bitisna na geuning nu ngaran bujil teh tangina Smidi Darsa nanya ka Sahmidi nu sarua boga kanyeri baret oge kuring kungsi ditampiling pan sakali nampiling mata katurolengan euy tapi tadi nama gede hate da aya akang gitu tah maksud deh cek Sahmidi ka Darsa nu memangna awakna waweg kuduna mah kuatan nya euy deke namru yeuh cek Darsa ngarumasakeun eles kumari geus gaya era teman kedunungan yeuh cek Suhawi nah make era hayu urang lapor anggur pokona mah ulah pabadi putus asa gagal sarupa kudu bisa neangan gantina keun bae diamek kedunungan mah wajar cek Darsa manehna jadi keheul hayang males kasih bujil nya ieu atuh jung narangdung deui lempang rumang ieu ngajugjug ka imah dununganana kaayaan beuki peuting hawa mimiti tiis lempang teu bisa gancang sabab masing-masing baroga kanyeri tapi jauh hanteu burung cunduk anggang teu burung datang akhirna mah tepi kanu dijugjug Darsa keketrok kana panto teu kungsi lila aya nu muka ana breh dununganana panonna beureum geus sare jiga nama teu laloba omong bus ka jero heula gukek dariuk dina kursi dununganana melong baheulna Darsa sawu bebendu laksa duduka nyangakeun sadaya-daya abdi teu giat gan teu hasil nangkep si bujil teh sabab tetela pinter main po gitu tah hese ditubuhkeunana kalah abdi sadaya nu nalamru untung tiasa keneh lumpat upami henteu malah tiwas jigana balagog kayak aku awak yang gede awah kabecos dununganana ngamek panona molotot huntu kekerot Darsa ngeluk tunggul rumasa taya kabisa baik wae kumaha we carana mapakona si bujil usahana kudu bangkrut jeung deui kade sing abik ulah tepi kabocor yen anu boga pokal teh dewek kitu tah Semun maksud teh kieu upami gagal ku cara kieu aya keneh jalan sanes kitu nanging tantosna ge kedah sabar sarta kedah ngagunakeun akal pek wae kumaha we carana eta mah abdi tanggal waler cik dewek hayang ngadenge arek ku jalan kumaha yeuh difitnah gan carana kumaha terus terang ari kedah gelut mah teu sanggem margi tos jelas si bujil aya eusian sarta boga pangabisa hiji-hijina jalan nyatana pikeun ngancurkeun si bujil sabaraha kanca iwati kedah difitnah supados langkung lantip ari carana abdi nadawidi bade malingan beusi pager umum
saterasna bade dipiceunan ka tempat si bujil. Tangke upamitos gentur di balarea, urang laporkeun kan wajib yen anu malinganana teh anak buah si bujil. Polisi tangtos ngagaradah. Tadi dinya bakal kapendak buktina. Pasti si bujil dikarobed. Tak gitu kan? Cek Darsa terang-terangan ngabejakeun sakabeh rancana nu dirancang ku manehna. Kumaha lamun gagal? Upami gagal, urang milari cara sejen. Nu penting mah usaha si bujil sina ancur. Ulah aya kemajuan. Keun abdi tanggal walar lah. Pokona mah juragan ngawidian weh. Ya naon-naon dewek hidinan. Tapi gade sing waspada euy. Ulah tepi ka bocor usiah kudu dicekal pageuh. Mangga kan? Geus kitu mah rengse weh babadamian teh. Dununganana ngampi Darsa jeung baturna badami peuting eta mah teu baralik kumpul di dinya sare di kudang. Kacaturkeun isukna kulantaran nu ngajual barang kadinya carang. Sahmidi dititah balanja ragaji beusi dibarengan ku Muin. Ari Darsa nungguan jongko. Poe eta dipake babahanan sarta dipake nalungtik tempat-tempat umum anu dipager ku beusi. Maksud Darsa beusina anu geus ruksak rek dipalingan. Repeuting nu opatan geus kumpul deui. Muin mah bitisna dibalur ku param. Sahmidi geus disalin bajuna dibere ku Suhawi. Atuh alat-alat geus sayagi. Kumaha Suhawi? Di mana nu babari euy? Nu babari mah di kebon binatang, loba nu geus ngaplek. Kari mitaskeun eta mah. Ish, atuh jauh teuing gadinya mah euy. Bahaya wi, hese mawana. Nu sejen kumaha yeuh? Alun-alun. Tapi lampuna caraang teuing, hese jeung loba jelema nganu rada aman mah di sisi jalan. Tah, mending kitu. Ayo urang ini taina. Cek Darsa bari terus init dituturkeun ku anak buahna. Peuting eta laleumpang abring-abringan neangan pager beusi di sisi jalan. Mun geus aya anu ngaplek nu nyangeyeng di cirian, tapi terus loba keneh nu lalar liwat, maranehna teu wanieun. Kapaksa ngadagoan peuting. Nu lalar liwat beuki carang, nu dagang geus eueuh, dan edas hawana tiis mata kabulusan. Tapi ngingetkeun kana tugas, Darsa jeung batur-baturna usaha satekah bola. Sanggeus manggih anu aman, nu buni sakal-akal ngalaanan beusi pager, sawareh mah aya anu babari, ku dipilai-pilai ge lila-lila mah potong. Aya anu kudu diragaji tapi karek setengah nage dipilaikeun teh ngajekluk. Geus meunang rada rea diasupkeun kana karung. Bera laleumpang milihan jalan anu sepi jeung poek. Ngajugjug ke tempat kumpulna si bujil jeung batur-baturna. Sanu kani nu nakajero euy. Cek Darsa sanggeus tapi kanu dijugjug. Nah, da kuring sanggup atuh. Ya, kadikeun. Cek Sahmidi. Duaan. Jeung kuring lah. Muin maneh haripeut. Harita keneh Sahmidi jeung Muin ting katayep ngagotong karung di eusi beusi meunang maok. Darsa jeung Suhawi ngawaskeun ti kajauhan. Bisi aya mau ngamuk gajah mata. Tapi dah harita teh geus liwat tengah peuting. Jembling teu aya sasaha deui. Atuh Sahmidi jeung Muin bisa laluasa ngajalankeun tugasna. Bes beusi teh dibebeskeun kanu buni teu ditagelagkeun da bisi mata curiga. Geus rengse karungna mah dibawa deui. Sahmidi jeung Muin lalumpatan ngadeukitan ka Darsa. Beres, Mid. Beres, Kang. Ayo balik ah. Cek Sahmidi. Beral opatanana mulang bari mawa hate anu bungangang.
lantaran tugas penting eta geus rengse. Atuh datang ka kudang terus sarare. Isukna digawe di jonggo, malah Sahmidi ge ayeuna mah ditarima digawe di dinya. Digaji sarua jeung batur. Atuh teu susah dahar, teu susah sare, malah mah geus bisa meuli pakaian. Meh saban peuting ngajalankeun pagawean gitu, ngahajal mitnah si bujil. Menang 3 poe macan aya beja naon-naon. Hasilna can kaciri. Malah madunungan Darsa geus hayo wae nanyakeun. Unggal poe meuli koran, sugan we aya bejana. Darsa, kumaha bagawe si lain deui? Mana hasilna? Tenang gan. Engke tos dugi kana waktosna mah aya hasilna. Tapi hayang buru-buru bukti euy. Jadi kade bisi si laing anu katanggap ku polisi. Kudu waspada sia. Tenangkan lah. Cek Darsa. Teriuk-riuk. Cag tunah heula kaayaan Darsa jeung baturna. Mitra kaum dangu kacaturkeun si bujil jeung kanca-kancana. Saban poe terus-terusan ngajalankeun usahana. Anu beuki dieu teh beuki maju lantaran anu ngajual barang kadinya teh lain bae anggota perkumpulan, nu sejen oge aya anu ngajual kadinya. Kocap dina hiji mangsa si bujil keur luntang-lantung mariksa barang. Alak ilik apikna keur bisi aya barang nu can kabereskeun. Barang serog ka pojok dihanapeun tumpukan karung aya deui. Aya besi ipis numpuk. Anehna teh aya keneh cetan jiga-jiga urut pager. Nah aya besi kieu ya. Jiga-jiga lain rongsokan ieu mah ya. Cek si bujil ngomong sorangan terus nyokot hiji. Ditelak-telak apikna keur beuki sidik jeung tetela beusi urut pager. Nu ngadadak motongkeun sabab tungtungna bodas keneh jiga meunang marilitkeun. Si bujil reuwas buru-buru nyampeurkeun ka Mang Dasma. Anu keur milihan plastik dipisah-pisahkeun nurutkeun golonganana. Jo si bujil ngajingjing beusi hiji. Mang, tinggal ieu. Naon jil? Kuring manghi beusi kieu ye, asana nu kieu mah urut pager. Sabab sirik dicet keneh ye, jeung tungtungna bodas keneh. Can karahaan. Pokna bari terus ditemongkeun. Atuh Mang Dasma ge kaget tarangna kerung. Rana di mana mimitina? Da unggal anu tos usaha ge ku urang teh dipariksa. Panaweuh nu kieu di mana ieu teh atuh? Tuh tina hanapeun tumpukan karung. Wah, cilaka jil. Kade euy bisi aya nu hianat. Engke deui mah unggal anu ngajual pariksa sing bener. Utamana nu ti luar. Anu lain anggota urang. Tang teu we kudu apik tapi kumaha ieu ye? Mangkane lain hiji mang ye. Aya keneh 15na. Waduh bahaya atuh jil. Kumaha mun meunang maling tapi kulantaran hese neangan nu boga dosana. Ayeuna mah pindahkeun we ka nu buni. Ruang keruntah unggal isu kikihan. Ngaran naon? Ngaran karahaan, pan geus karahaan mah moal disangka meunang maling. Kasebutna rongsokan. Tapi kudu diumumkeun heula ka batur ye. Bisi engke mun aya naon-naon urang dua anu dituding. Nya bener. Mang Ujer ge bejaan we deui. Harita keneh mitra kaum dangu. Mang Ujer dicalukan.
terus di bejaan yen aya anu aneh. Mang Ujer ge reuaseun mending ngajenghok mimiti mah curiga ka anak buahna. Bisi aya nu kumawani maling beusi tina pager. Boh pager imah, boh pager kantor atawa jalan. Kurang ajar sanu kumawani panjang leungeun ye. Mang Ujer kakerot banget teu panuju. Kapaksa pas sore sakabeh balut urang kudu dikumpulkeun. Tak ieu barang teh tanyakeun Mang. Saha nu mawana? Oh, satuju bener kudu kitu. Mun kanyahoan jelemana kudu dibere hukuman ye bisi sekali-kali deui sabab lamun aya nu wajib ka dieu bakal nyilakakeun ka sararea ye. Oh, gitu dah. Cek Mang Dasma nya tujuan. Kocapkeun sorena sakur anu tas usaha dikumpulkeun. Hasil bebenangan poe eta dipariksa apiknaker. Atuh kabeh ge heraneun. Tapi teu aya anu wani baha, kabeh ge cicing we eueuh anu ngalawan. Tapi da teh lah, kabeh ge jujur barang nu dibawana teh kabeh ge rongsokan wungkul. Geus cukup sakitu oge lah. Eta barang timbang heula tuliskeun sing apik tapi ulah waka bubar ye. Aya badamikeunun. Cek si bujil dari anaker. Kabeh nurut terus digarawe sakumaha biasana. Nu ngilo, nu nyatetkeun, nu mindahkeun jeung sajabana. Barang ditumpuk jeung baturna antara beusi jeung wajah teu dicampurkeun. Nya akhirna pagawean teh beres terus kumpul ngariung. Dariuk pas sedek-sedek si bujil nangtung digoneng ku Mang Dasma jeung Mang Ujer. Dulur-dulur, aranjeun pasti kaget naon sababna poe ieu dikumpulkeun di dieu ye. Tangtu sararea ge tumanya dina hate meureun nya. Tah tujuanana kuring teh rek meresihan tekad jeung lampah anu salah. Bisi ieu mah bisi di antara urang aya nu kasasar pikir. Salah lengkah, salah jalan. Najan urang hirup leutik, kade ari akhlak mah kudu bener, kudu bager, kudu misahkeun antara salah jeung bener. Nu dipilih bener wungkul, sabab bener jeung jujur modal urang nu utama, supaya usaha bisa langgeng. Cek si bujil. Jempe eueuh anu nemalan. Ngan jelas kabeh tenget ngabandungan kana omongan si bujil. Naha kuring make ngomong kitu, cik tenyo ieu ye. Saha nu wawuh kana barang ieu? Si bujil nemongkeun beusi nu alus keneh, malah mahcetna oge ukur lecet saeutik. Atuh kabeh ge bengong. Lantaran ku sakitu ge geus kaharti. Pasti aya anu teu jujur, usaha ku jalan anu salah, kumawani malingan pager batur, atau tinggal liuk jeung baturna silitanya tapi teu kedal. Saha nu awuh? Cek si bujil deui tapi anger eueuh nu ngajawab. Jempling lirga angka tincak. Lila-lila pok si wasa nanya. Cager, wah Indra, hanya kalau kepejeng nenglong, bagi kadi heula hapunten samudaya kalepatan, insyaallah enjing tepang deui. Atur nuhun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.